Mojang gelis urang kampung bau lesung. Tilu bulan manehna cicing di Bandung. Penyogi bongsai nu kumaha? Tos kenap, bang taruskeun. Bangai, boga bongsai. Ah iya tuh bongsai mah tuh ai kapake mah tuh. Ya, ai bongsai nu ieu. Sabaraha dijual teh keurana? 210. Eh, 250 rege. Sok sabaraha tuh? 50.000 tah. Lain dibawa pembelina ka dieu. Oh, 50.000 di sana tuh. Geus 50 hok. Oh, geus bae lah. Ame teh nyeburan we aing ka itu ge dua tuh modal kali. Nah, mungkin tuh mah aing mau pembeli ka dieu. Heeh. Urusan aing ka jual sabaraha-sabaranya mah kumaha aing ya. Bang Doyok mah nu penting aing meuli ieu 50. Itu bisnis Atuh payu mahal mah tambahan deui ka aing ulah 50 teuing. Oh, aing mah mahal-mahal ngajual lagi. Paling aing neangan batik keur sabatang. Heeh, jadi Tungguan sakedeung nya. Jek. Oh, tah di dieu Kang, kali mana tah? Sok pilihan. Saur abi mah tadi nu dipotokeun ku si Akang tah. Minat nu ieu. Sok tah nu ieu. Wios. Ya, kasih Akang mah mirah. Tos ditawar 750. Wah, ku abi kasih Akang mah diical 500 we. si goblok tuh engen-engen ka aing nawar 50 aing nawarkeun 500. Wah, enak. Sok kumaha jentuna? Lumayan tapi kasih akhirnya Kang. Eta mah 500 pada kasih awe abi mah karekan ka batur mah geus tawar 7,5 wae teu dipasihkeun. Ya, pandoyok. Mohon. Mantos nih. Sigana bagus oge ya nya. Oh, sanes bagus deui atuh. Anu nawar 7,5 cek abi teu dipasihkeun teh. Saking emot kasihan peryogian. Nah lah, entos lah sakitu mah. Deal nya. Oh, sok geus dia. Berapa tadi? 500 yo ditawis 7,5 teu dipasihkeun ku abi Siap. kemarin. Ji, 100, 2, 200, 3, 300, 4, 400, 5. 500. Deal. Dia Ya. Haji 200, goblok ai ka aing nawar 50 aing dijual 400, 500. Ya, entos pas Kang. Satu nuhun pisan. Ya, Nuhun. Mangga, sanak. Mun peryogi deui ka dieu we. Soon abi bongsai mah. Siap. Mohon. Tunggu itu tuh ambil resep. Tapi suka nilah nih. Oh, siap di atas pisan. Wah, di dieu mah marira bongsai mah abi mah. Siap. Atur nuhun nya. Kang. Bisa boga. Alhamdulillah cair juga. bagi dua aja aing. Sesuai perjanjian, bisnis adalah bisnis. Tidak boleh keluar dari jalur. Tidak, udah perjanjian gocap, ya gocap aja. Biar pae manehna obat resep keluar aing WhatsApp. Dengerin, kamu jangan sulit terhadap milik orang lain. Ini adalah sudah rezekiku, sudah milikku. Milikmu adalah gocap, ini adalah rezekiku. Walaupun aku tidak mempunyai bibitnya, tidak melaknya, tapi ini udah rezekiku. Hatur nuhun Mandoyok, kerjasama yang baik. Semoga kita bisa kerjasama lagi di lain waktu. Salaman atuh. Kapok aing bisnis dia mah aing mah pira ku aing nu barang 50 aing manehna per 10. Ya, aku capek, capek. Mon, aduh, jalan, pulang. Oh, namanya pesan meser. Bongsai pergi. Bener, iya ya konsumen deh. Bener, aing mah kebutuhan dari bongsai. Wah dijual, geus aing butuhan ya kabeh geus aing butuhan. Iya kayak konsumen deh, sate bener. Moal aing mah tadi gak rugi gede. Kamu bisnis deh. Assalamualaikum. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Nah, Bang Doyok, aing bawa bayar langganan. Pembeli tetap ini yang wani harga teh ya, Bang Doyok. Butuh lagi bongsai. Sok ah, pilih aja, pilih. Sok ek nu mana? Hayang Mangga sok ai ka hartos mah. sok pilihan, bade nu mana? Bade nu ieu. Sok mangga. Kamari ambil resep nu ya. Anu ieu. Tah ieu. Wah. Parigata ieu. Anu ieu mah kabatur kamari 750. Ya mah bios 500 deui we disamikeun jeung kamari. 400 deui. Pohon. Mana itu bisa kirang ieu mah Kang. Ih, kabatur mah 750 eta teh. Malah nu nabar 1 juta tadi pasikeun dah hayang 750. Kan kasih akang teh mah kalangganan. Dia 500. Ngek. Cicing. Mang Doyok mah kumaha urang kalem. Urusan bisnis mah ieu walaupun ini punya Mang Doyok nanti kalem. Ya nu ieu wae. Bade ieu wae. Iya sih, mau resep kamari. Oh, sok mangga canak. Ieu 500 deui ieu teh. Pohon. Oh, kabatur mah. Tos. Ieu 7,5 kabatur. Di aya nu nawi 1 juta gitu dipasikeun. Ya pedakan kedua kalina Kang. Manawi teh 400 atuh ieu mah. 400. Geus we da demi langganan. Asa si Akang kayak ngalangan lagi nya. Ieu we 4,5 lah. Mangjek. Ka dieu lah Mangjek. Ka dieu. Cicing, Doyok mah cicing. Cicing. Kalem ya beres we. Sok ah. Sok, anu 4,5 mah. Pas tengah dia. Mohon. Pas tengah ganteng. Mohon sok bios lah. Asal ngalanggan we ka si Aa. Kada ka member ieu mah. Deal. Nah, Nih. terus. 200.
300, 400. Setengahnya. Mohon. Mau dipaskeun 500 bias tuhun pisan ah. Tos bonus, Mohon, oh. mohon. Sing janten laganannya. Ieu tanaman sing sehat, sing subur. Pokona mah dinuakeun pisan. Siap. Mohon. Ayo, ayun. Siap, Ang. Atur nuhun. Ya, sami-sami. Padayo. Cek mah kumaha tuh benang di bejana nya. Nah, itu mah harga lagi 600. Kan kemana ge gocap? Gocap kumaha da itu mah beda tuh aligator. Hah? Waru berem. 510 wayana aing mah 110 deui. Ih kumaha? Padi teh biasa lagi 50, ya batik ke aing. Heuh, anu karari itu mah 50, itu mah menang meuli deui mahal 600. Aing mah teh hayangnya oh 600, sedang dia modalna. Kalau ka dieu? Anjir. Oh, Bang Doyok euy. Aing bukan duit 100 da ieu ayeuna teh mawat pisan. Ya, we. Ari bisnis yang padi kaula keur bukan lain, main nyanyahuan anu sorangan. Minta kebijaksanaan eta mah 10 deui nya. Geus, aing jadi rugi 50 burung batik. Aing lebih rugi ek menang bae anjing jadi awal kieu. Lah gitu, menang jujal mentanyakeun si bener. Aing teh hati-hati ya. Mikir teh sama si babong saya teh di hargana gocap Bang Doyok. Anjing aing kapok mah jadi mediator teh. Calo anjing, kapok aing jadi calo.